Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Siswa-siswi kelas 11 SMK MPP Arts Internasional. Wirujeng tepang, mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dina lawungan dinten ayeuna, urang baris ngabahas ngeunaan pangajaran sastra Sunda klasik materi sisindiran. Dupi kade materi sisindiran di kelas 11 teh, kade pangaweruhna nyaeta menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan sisindiran. Teras kade kaparigelanana menyusun dan menampilkan sisindiran secara lisan atau tulisan sesuai dengan konteks dan fungsi sosialnya. Anapun tujuan pangajaran sisindiran lawungan kahiji dinten ayeuna teh nyaeta nu kahiji peserta didik melalui pengamatan mandiri mampu memahami konsep sisindiran nyaeta bentuk dan isi yang ditampilkan melalui tautan media YouTube ini. Anu kadua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk sisindiran melalui media YouTube dengan benar. Anu katilu, peserta didik mampu menganalisis isi sisindiran melalui media YouTube dengan benar. Nu kaopat, anu pamungkas, peserta didik mampu mengkomunikasikan bentuk dan isi sisindiran yang ditugaskan melalui link LMS sekolah secara benar dan terperinci. Ayeuna urang lebetkan materi sisindiran. Tah mangga penten tos katawis nu kumaha cenah ari sisindiran teh ieu bentuk sisindiran. Meureun parantos aya anu uninga, parantos maca penten anu wangunna sapertos kieu teh. Aya lumut dina batu, aya kuya di muara. Kedah tumut kana waktu di dunia urang ngumbara. Painten wangunna mah sami sapertos pantun dina tapi di Melayu. Nah, sisindiran dengan saukur diobrolkeun atau dicaritakeun hungkul, tapi sok kapendak oge dina kawih. Contona sapertos ieu. Sapertos nama parantos uning kana kawih ieu. Painten ieu. Kaso pondok, kaso panjang, kaso ngaroyong ka jalan, sono mondok, sono nganjang, sono tepang di jalan. Nah, parantos uninga painten ieu kana kawih ieu mah. Janten naon atuh sisindiran nya tiasa carioskeun nya tiasa kapendak dina kawih. Nah, ieu watesan jeung wanda sisindiran. Sisindiran kaasup kana salah sahiji wangun ugeran puisi buhun kecap sisindiran asalna tina kecap sindir anu maksudna sisi. Ngomong sindir maksudna ngomong anu ngisi, henteu poksang ceplak pahang, sangkan omongan urang karasanan teu nyentug atawa ngagasruk ka jalma anu diajak nyarita. Intina mah nyaritana teh dibalibirkeun henteu togmol. Dina sisindiran aya maksud anu dikedalkeun, henteu saceplakna, tapi dibuleun heula ku kecap-kecap sejen anu ngandung karesmen. Dipalar dipikarespeun. Lamun diibaratkeun kana bumbuhan mah, sisindiran teh aya cangkangna jeung aya eusina.
Tah kulantaran kitu asalmu netelakeun yen sisindiran bisa disebut oge kasenian ngareka basa anu diwangun ku cangkang jeung eusi pikeun ngedakeun maksud anu henteu saceplakna bari dipamrih karesminanana. Ditilik tina wangun jeung cara ngebrehkeunana, sisindiran teh bisa dibagi jadi 3 golongan. Anu kahiji wangun wawangsalan, anu kadua rarakitan, jeung anu katilu paparikan wangunna teh. Upami ditilik tina eusi, watak atawa api sifatna sisindiran mibanda sifat anu rupa-rupa. Nyaeta aya silih asih anu eusina teh ngan anu kanyaa, karesep, bogoh kasaha sapertos kitu. Aya oge piwuruh anu eusina teh siga mere nasehat mamatahan. Tangtos mamatahan oge kana kasayan. Anu katilu sesebred atawa banyol eusina teh nyondong ka heureuy panginten pami sesebred mah. Tah urang nu kumaha atuh cenah wangun sisindiran wawangsalan teh? Nah, aya nu nyebatkeun yen wawangsalan teh asalna tina kecap wangsal anu lila-lila jadi wangsul. Hartina balik. Kulantaran kitu wawangsalan sok disebut oge bang-balikan. Cik sawareh deui kecap wawangsalan teh asalna tina kecap angsal anu hartina beunang. Sabab dina wawangsalan teh aya sabangsa teteguhan anu kapanggih eusina. Nah panginten sok aya nu nyebatkeun oge diteguh teh sapertos tatarucingan. Nah kumaha atuh cenah ari benten wawangsalan sareng tatarucingan? Ari tatarucingan mah biasana mangrupa kalimah tanya hungkul, tapi ari tujuanna mah sami sapertos wawangsalan. Nyaeta teteguhan tea. Panginten ieu mangga dititenan contoh tina wawangsalan. Terus katawis benten, nah di dieu kendang gede pakauman dagdugdug rasaning ati contohna teh. Di dieu atapi eusi teguhanan teh atapi wangsalna teh nyaeta bedug. Janten pada lisan kahiji sapertos naros deui. Kendang gede pakauman. Kendang naon anu gede anu pakauman anu bergema ka mana-mana. Eusina aya di pada lisan kadua. Sarasa mah henteu katawis pisan eusina teh atapi mung sempalana hungkul tina kecap dagdigdug. Tina dugna eusina teh nyaeta bedug benten. Sapertos kieu aya wawangsalan mah. Salajengna wangun sisindiran rarakitan. Nurutkeun asalmun rarakitan teh nyaeta wangun sisindiran anu kecap awal unggal pada lisan cangkang dibalikan deui dina pada lisan eusi nepi ka siga masang atanapi ngarakit. Mangga titenan ieu contoh tina rarakitan. Sapanjang jalan soreang moal weleh di aspalan. Sapanjang tacan kasorang moal weleh di akalan. Lajeng paparikan. Wangun paparikan teh salah sahiji wanda sisindiran oge. Sumebarna dina rupa-rupa wanda. Aya anu khusus digalantangkeun jeung aya nu dilagukeun sapertos tadi di awal. Teks paparikan dina kawih jeung tembang dipedar ku Ayub Rosidi. Paparikan dina lagu cangkang jeung eusina aya nu dina sapada, aya oge anu misah pada. Lian ti eta aya kawih atawa kawawihan anu eusina paparikan hungkul. Aya oge anu diadu maniskeun jeung pada lisan sejena. Ieu panten contoh tina wangun paparikan teh mangga dititenan.
Samangka melak ditonggo, melak pala di nubala. Tong wakaboga-kabogo, sakola tamatkeun heula. Ieu contoh dina paparikah. Tadi pantun tos dibahas ngeunaan wangun, ayeuna mah urang titenan contoh-contoh sisindiran numutkeun eusi silih asih. Jadi tos katawis hayang teuing buah hiris teu bisa ngasakanana, hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Nah, di dieu kalebet kana silih asih mari tiasa dijelaskeun ieu teh sapertos hiji jajaka anu hoyong kagungan kabogoh anu geulis pengkeun tapi teu bisa meunangkeunana penten dieu. Teras contoh sisindiran ti wuruk. Anu eusina teh mere nasehatea tadi. Di Cimahi rek ka kidul, jalanna ka stasiun. Menjadi jelema kedul moal bisa naon-naon. Nah, eusina penten mamatahan. Yen lamun urang jadi jelema kedul engkena moal bisa naon-naon. Anu pamungkas, contoh sisindiran eusi sefebred. Eusina sapertos kieu. Sugan teh kukupu muntir, ari pek lalai kapipir. Sugan teh tungkul keur mikir, ari pek ngelai ngadahdir. Nah, wenten di dieu heureuy nyindir enten. Sugan teh tungkul wae teh keur mikir. Ari pek teh sanes keur mikir. Keur kulem bari jeung ngelai ngadahdir, tah sapertos kitu. Nah, hatur nuhun. Alhamdulillah penten padaran ngeunaan bentuk sareng isi sisindiran parantos kadungikeun. Bilih aya anu teu acan ngartos mangga di tonton deui ieu video. Mung sakitu penten dina lawungan dinten ayeuna. Hatur nuhun anu parantos marhatoskeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.